Allah 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 ثبت وانصر أهل جمعية دعوة العلماء. Ulah saliru orang sok kadang-kadang keliru bahwa dipikir ku orang nikmat teh daging, nikmat teh asin, nikmat teh putih, nikmat teh sambal, nikmat teh gepuk. Kadang dipikir ku orang nikmat teh susu, nikmat teh cairan, nikmat teh kopi, nikmat teh sprite. Kadang dipikir ku orang nikmat teh apel, anu nikmat teh jeruk, nikmat teh anggur, padahal lain. Sabab naon anu mereka nikmatan mah Allah we. Segala rupa ge perkara eueuh rasaan iwati ku Allah dipaparin rasa. Bisa percaya ece pantes muja, pantes muji, pantes syukur ka Allah tapakuran jeung lenyepan ku ece. Apal jukut henteu? Naon kahakana naon jukut teh? Domba cek ece jukut ngeunah henteu? Cek domba ngeunah ka cita. Yakin jukut barak domba yakin? Matak aya laguna maraban domba. Wah cuman ku jukut teh. Dika keseleun pisan eta hiji tah. Wah jangan ku jukut kan teh ngobrolkeun jukut atuh. Wajeng maraban domba cicing kompak atuh maraban domba kujukut make laku maraban domba kujukut gitu. Oh maraban domba maraban hayam maraban lauk. Kenapa? Tak coba musik apa lagi? Lagi maraban domba, maraban hayam, maraban lauk, maraban emak. Untung kusanggup terbuka nyutnya. Jadi domba mah parabna naon? Cukut, urang sepakat ayeuna cukut cek urang bangsa manusia ngeunah atau henteu? Amis atau henteu? Ari cek domba ngeunah henteu? Amis henteu? Nah make jeung apa? Bawa cek domba. Pernah naros ka domba ngeunah cek. Nah make jeung nyeon. Ah sia gua siluman domba. Ngaku sih. Ngaji gak nama tak dihakan dengan kudu mamanya orang sok goblok teh pan hayang lemes jadi salah nya jika nama tak dituang kudu mamanya berarti salah atuh kira kudu domba dituang dihakan apa jangan ngobrol aja ustad anggar we ngobrol jeung ustad jeung kadus jeung presiden jeung kades ari kadona mah dihakan orang sok ngobrol hayang lemes tapi kadang jadi ngaco ustad cenah ieu tuh malah bareng cenah kita hayang ustad mohon lalu lucu cenanya dia putra hayang teh aku putra hayang mau bener mah anggar we anak lain putra hayang saking hayang lemes peda ngobrol jeung ustad peda hayang nang ustad disebut lagi lain anak hayang putra hayang ngurus toyongnya gitu peda ustad ke warung ustad cenah ngagali ieu rek ngaliwat mangga ece naon ayo we cek biasa senjapu terang ece cingeung ya cingeung oh sakumaha cek saparapat teh tapi ulah nih ustad asina kumaha gitu ieu mah calok mustaq aku calok mustaq sia teh kudu kasih mah teu kudu jadi masakan nah make jadi masakan teh apa ngobrol aja ustad jadi kitu tah hese bahasa Sunda teh cek sim kuring termasuk jalma anu bawel kini ngomong cek batur mah ini aya motor ngaliwat usaraan cek urang mah di soraan ge teh naon di pohon deui teh nepi ka mana gitu tah kitu lah pokona mah geus eta ieu si aya motor ngaliwat ngajelaskeun eta tadi nu tadi nepi ka mana jukut sia teh nu tadi ka mah nu bieu susah ngajawab wae nu bieu mah asih nu tadi mah tah ternyata eta jukut cek bangsa manusia eueuh rasaan ngeunah keset acang tapi cek domba tadi mah pengakuan ngeunah cenah jukut teh bahkan
makan amis sekurang sok nyebutkeun ini tinggal cenah domba teh di paraban jukut anyar macananya jukut kolot mah kuat cenah krauk jiga nu aramis jawab ku ece ayeuna ece hari kira-kira song naon yang umum di dia tuh bolu susu lembang apa ece karena tren bolu susu lembang apa bolu biasa ya tuh apa bolu susu lembang mah bolu biasa apa ece bolu ibu otang teh apa ngeunah henteu ngeunah kacida lamun dibikeun ka domba dihakan moal ku domba dipasikeun ka ece dituang moal ari bolu ngeunah tapi nah henteu dihakan ku domba ternyata ngeunah lain aya dina bolu nikmat lain aya dina bolu tapi aya di Allah cek Allah bolu bakal nikmat yang maneh nikmat cek Allah jukut bakal nikmat yang maneh domba nikmat Ustaz atuh cek bahasa akademik mah tidak apple to apple membandingkan manusia dengan hewan sok atuh urang manusia jeung manusia cung di dieu anu beuki durian apal durian kadu cung nu beuki kadu aya nu beuki kadu teh aya cung aya nu teresep kadu di dieu aya teu simkuring termasuk jalma anu teresep kadu lamun aya di dieu baturna syukur cuma motor ngaliwat ke di pelomel isi salaki ternyata tuh mau jujur balik musuh sepeda pakai duduk kulinya jadi pohon kita nak ternyata eta kadu teh cek sebagian jelema ngeunah lamun di dahar nikmat kacida pedo ternyata cek sebagian di jelema eta kadu teh teu ngeunah bahkan teu seungit-seungit acan bau rasanya bau bangke lamun mencium bau kadu eta mabekna moal aya nepi ka utah babalongkengan nah eta kadu cek jelema ieu ngeunah cek jelema ieu teu ngeunah berarti cek lain kadu anu ngeunah lain kadu nu nikmat tapi Allah anu mere kanikmatan lamun cek Allah maneh bakal nikmat nuang kadu nikmat lamun cek Allah maneh moal nikmat nuang kadu moal berarti nikmat lain dina kadu nikmat lain dina susu nikmat lain dina kopi tapi nikmat jelas papaparin ti Gusti Allah Subhanahu aya jelema anu nikmat maca Quran aya jelema anu trondoh maca Quran aya jelema anu nikmat cicing di majelis taklim aya jelema anu getek cicing di majelis taklim aya jelema anu siap nagen cicing di majelis taklim aya jelema anu tumbuh cicing di majelis taklim saha anu maparin kanikmatan eta sadayana Gusti Allah mata pantes ieu muja urang muji urang syukur urang kudu wungkul ka Gusti Allah